heula uamun mut kasyalira sejak nyebatkeun bewara kasakum nabalarnya bur payung gerabukakeun bur payung gerabu payung gerabukakeun ayuda kena sana Sarasvati rengkak penghati jajak kaping dilitandi panganten apa baget ginding raksukan satria tadi di berlir internasionali sering kakrejeng pikiran sadin tentur hati-hati nu awana perlu disinglar satria anu pinunjul satria pembela bangsa Ambu teh geus dangdan ti tukang heuh geus siga Barbie acan. Hah? Siga Barbie kan? Ieu dengekeun nya. Kunaon cing? Ambu mah sok hayang ngigel ai kieu teh heuh. Loba anu mencrang kieu teh sok hayang digel. Suka nyalawer gitu. Heuh suka disawer heuh ku panganten heuh. Sok prung aya gang. Ieu kencani kisi gembira. Alerap-lerap banyu ngesekara. Wisata galau abrahune wis menyat yap banyak kenalan ora jemu-jemu jalan bersatu ngilangan arah selun kalasun aki cawe mas jempol wis sore banyu bae abancing banyu bae deneng seso kumata nyambut gawe aduh syambu heuh tah kitu aing ngigel teh kudu jiga abah kumaha cikan abah bisa ngigel heuh sok cik kainya sok der gandeng apisan kumis makanan dan jarang angkat tari kegoncakan kelahan kebagian anu bade pang
Wilujeng sumping aturan wilujeng sumping wilujeng sumping bagea datang pengantin milik duaan kasih nugrah anak kia cimat awak nulami dianti-anti mangkat marang asa kiwari geus gulu nyambuana lalembutan sakti menraguna Dewi Sinta bikin hati tenang diri lirepan hutan dipigandrung nu dipigandrung Dewi Sinta tinggalkeun Sri Rama demi boga harta banda munggu sajati mah sinta nalasa kata sarah wening asih iberdaya kurawana mempersembahkan tari Rampa Kendang.
teu bade wangasula sejam yang bade mulang. Mama rek pamitan, mugi apa jang apun